Wilujeng tepang deui dina pangajaran basa Sunda materi katilu nyaeta ngeunaan sisindiran. Naon ari sisindiran? Katingali harti sisindiran nyaeta rakitan basa dina wangun puisi pikeun nepikeun hiji maksud nu dibalibirkeun atawa disindirkeun. Jadi lamun istilahna mapatahan atawa nyarek ieu maksudna teh disindirkeun ka hiji jalema atawa hiji golongan. Sedengkeun wangun sisindiran eta aya 3 nyaeta rarakitan, paparikan, jeung wawangsalan. Eusi sisindiran aya 3, papatah atawa pepeling, ngajak dina bebeneran, silih asih, jeung panyaram lampah salah atawa nyarek dina kalakuan anu goreng. Tah ayeuna urang diajar ngeunaan ciri struktur paparikan atawa rarakitan. Katingali dina bagan, paparikan atawa rarakitan dina tiap pada diwangun ku 4 padalisan. 1, 2, 3, 4. Dina tiap pada aya angka 8 eta maksudna 8 ngang atawa suku kata. Waktu dina kawih urang pernah diajar ngeunaan suku kata atawa ngang. Contohna Jakarta berarti aya 3 suku kata. Didinya aya 8 berarti tiap padalisan diwangun ku 8 ngang. Terus dina padalisan kahiji eta guru laguna tungtungna aya A, padalisan ka-2 U, padalisan ka-3 A, padalisan ka-4 U. Ieu hartina dina wangun paparikan teu kudu wae AU bisa wae IA. Hiji jeung 2 eta disebut cangkang, 3 jeung 4 eta disebut eusi. Jadi sekali deui padalisan kahiji ka-2 cangkang, ka-3 ka-4 eusi. Ayeuna urang diajar nulis sisindiran paparikan jeung rarakitan. 1, 2, 3, 4 ieu supaya ngagampangkeun urang dina nulis sisindiran. Dina nulis sisindiran usahakeun urang tiheulakeun nulis sisindiran teh pada ka-3 jeung pada ka-4 nyaeta eusi. Awas 3 jeung 4. Contoh di dinya aya urang nulis kecap kahayang jadi insinyur. Tah urang hitung heula padalisana dina ka-3 teh kudu aya 8 ngang. Kahayang jadi insinyur. Ieu tos 8 ngang atawa suku kata. Dina padalisan ka-4 ieu jawaban tina padalisan ka-3. Lamun kahayang jadi insinyur maka dina padalisan ka-4 kudu dijawab. Urang tulis misalnya kudu getol mun sakola. Urang hitung deui kudu getol mun sakola ieu tos bener 8 ngang atawa 8 suku kata. Lamun eusi geus aya, ayeuna urang eusian padalisan ka-1 jeung ka-2 nyaeta cangkang. Kumaha carana? Tadi inget kuncina 1 jeung 3, 2 jeung 4, guru laguna kudu sarua. Didinya aya guru lagu yur jeung la. Maka urang nyieun padalisan kahiji tungtungna kudu sarua jeung yur. Urang tulis misalna ka pasar rek meuli sayur. Padalisan kadua ge cangkang ieu mah teu kudu nyambung teu naon nu penting 2 jeung 4 sarua guru laguna. Urang tulis misalna teu poho oge meuli bola. Urang hitung engang ternyata teu poho oge meuli bola aya 8. Maka urang ganti jadi teu poho rek meuli bola. Tah lamun geus lengkap ieu maka jadi ieu sisindiran paparikan. Urang dibaca ka pasar rek meuli sayur teu poho rek meuli bola. Kahayang jadi insinyur kudu getol mun sakola. Ieu ngaranna paparikan anu eusina nyaeta ngeunaan papatah. Ayeuna urang nyieun contoh sisindiran rarakitan sarua siga tadi urang ngabantu padalisan make 1, 2, 3, 4. Padalisan ka-3 urang tulis kahayang jadi insinyur.
dina kaopat urang tulis hanjakal pisika opat. Ye dua-dua nang tos 8 ngang. Takumaha eusi pada lisan kahiji jeung kadua anu mangrupa cangkang. Urang tulis misalnya kahayang rek meuli sayur. Ieu pada lisan kahiji, kadua ingat kuncina 2 sarua jeung opat. Hanjakal misalnya urang tulis hanjakal. Urang tulis misalnya hanjakal kabeli kupat. Urang cirian kahayang terus hanjakal dina padalisan katilu aya kecap oge kahayang. Dina padalisan opat oge aya kecap hanjakal. Mangga urang tingali hiji sarua jeung 3 kahayang 2 jeung 4 hanjakal. Urang tingali ternyata dina padalisan kahiji kecap awalna sarua kahayang 2 jeung 4 hanjakal. Tah nu kieu ngaranna rarakitan anu eusina papatah. Jadi bedana dina rarakitan mah aya kecap nu diulang sarua pada lisan kahiji jeung katilu, pada lisan kadua jeung kaopat. Sedengkeun dina paparikan kecap awana beda-beda. Sakitu materi ngeunaan sisindiran hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.